Gelis kasep. Alhamdulillah dinten ieu anjeun parantos ngajatuk rame. Sah janten pasangan suami istri. Sakedapan. Sadaacan hidup duaan ngelengkahkeun sapean hidup ka sagara rumah tangga. Teu aya lepatna pamiku anjeun duaan. Diemut dina bangsa kapungkur. Sababaraha tahun kapungkur. Waktos ibu anjeun gubragan hidup ke alam dunia. Anu disebut ngajuru. Aya dina juru maut jeung hirup. Anjeunna ngakandung anjeun salila 8 bulan nilana. Guling gasaha. Teu silihna kadang peuting teu sare. Beurang guliga. Tapi anjeunna ridho ngakandung anjeun. Ngagubrageun anjeun. Ngadidik ngaping ngajaring anjeun sareng apa? Ti awit alit rumaja dewasa tug duga aya anjeun ngadahu. Ayeuna anjeun doan parantos sah ngajatuk rami. Sabeberapa langkah kapayun anjeun doan bakal pisah tun janten ibu sareng rama. Sakedapan ku anjeun gubrageun salira hidup ka aranjeunna. Sideku nyaluuh ka panggonanana nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun doa ti aranjeunna. Sok gelis kasep. Sujud. Teu urang diadekeun ka handap. Sok. Sok sungkeman. Ibu panangan lagi. Ibu panangan. Ada doa. Tesalira Ibu, hapunten samudaya kalepatan abdi. Rumaos dugi ka ayeuna abdi teu acan tiasa mulang tarima ka ibu. Rumaos abdi seueur kalepatan ka ibu. Jasa ibu kalintang ageungna kangge abdi. Tur moal tiasa kawales ku diri abdi dugi ka iraha oge. Hapunten abdi ibu. Hapunten abdi. Dinten ieu abdi saja mungkas wangsa lalagasan. Doa ti ibu bakal nyarengan rumah tangga abdi dua. Dirangkul ibuna gelis. Ibunya dipeluk Neng. Rumaos abdi rumaos. Anak king jimat awaki. Sok sanajan ku hidup teu dipenta. Ibu pasti bakal ngahampura anjeun gelis kasep. Dihampura ku ibu. Dihampura ku ibu. Didoakeun ku ibu anjeun duaan pinanggih jeung kabagjaan. Beral gelis. Disun pananganana. Ngalih ka nu janten rama gelis. Ngalih ka bapak. Ngalih ka bali di doa. Apa? Hapunten samudaya kalepatan abdi. Rumaos abdi seueur kalepatan ka abdi. Rumaos abdi teu acan tiasa mulang tarima ka apa? Jasa apa kalintang ageungna kangge abdi. Dugi ka iraha oge moal kawales ku abdi apa? Dinten ieu abdi saja mungkas mangsa lalagasan. Dinten ieu abdi saja ngambah sagara rumah tangga. Pidoa ti apa? Sangkan rumah tangga abdi aya dina kabagjaan tur kawaluyan. Dirangkul bapana gelis kasep dipeluk ayahnya. Anak king jimat awaki. Dihampura ku bapak kasep gelis. Dihampura. Beral ku anjeun duaan tarik layar beber jangkar. Sorang ku hidup duaan sagara rumah tangga. Insya Allah anjeun pinanggih jeung kabagjaan. Beral gelis kasep. Disun pananganana. Ibu, hapunten samudaya kalepatan abdi.
Dinten ieu abdi ngadahup ka putra ibu. Pamundut abdi ulah disaha-saha ku ibu. Didik abdi, pikanya abdi, pika asih abdi sakumaha ibu mika asih ngadidik putra ibunya lira. Doakeun abdi, sanggadina ngambah sagala rumah tangga, pinanggi sareng kabagjaan ibu. Dirangkul ibuna gelis, beral anaking jimat awaki. Dihampura ku ibu, ulah selempang ulah hariwa. Ibu bakal nikahnya anjeun. Sakumaha ibu nikahnya ka putra ibunya lira. Beral paksa gelis. Disun pananganana ngalih ka rama mertua. Sok nyaluuh apa hapunten samudaya kalepatan abdi. Dinten ieu abdi ngadahup ka putra bapa. Ridho ikhlasna bapa bakal nerangan berumah tangga abdi. Pidoa ti apa bakal nerangan berumah tangga abdi. Doakeun abdi duaan sangan pinanggi sareng kabagjaan tur kawawiyan. Dirangkul bapana gelis kasih anaking jimat awaki. Dihampura ku bapa gelis. Bapak ridho, bapak ikhlas, putri bapak dipidahup ku anjeun. Titip putra bapak. Pikanya didik ku atikan agama anu sae. Beral tarik layar beber jangkar. Sorang ku hidup doaan sagala rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga hidup pinanggi jeung kabagjaan. Kacahi jadi saleuwih kadarat jadi saloga. Sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Disun pananganana. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku, malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan. Hiji diangkat, kadua kayak digoyangkeun, kumaha ngagoyangna. Reka mana? Sing kompak sok eka mana? Eka dieu cenah. Mun cangkel balikeun ka ditu, ka dieu lah ke pupuskeun. Oke. Hiji diangkat, Tas. dua digoyang, dua digoyang, dua digoyang. Hiji diangkat, dua digoyang, digoyang kuat keneh Goyang. kuat panganten anyar. Ekstra jos lagi sakalebuk. Goyang. Digoyang, digoyang, tilu pepeskeun. Alhamdulillah. Akang. Lah, Jempol aman. pepes. Tuh, Jempol aman jempol. empol aman. Alhamdulillah. Barong bok aku rahayu rumencing pancing lagi baru ngembung jalan rahayu ngembang jalan ngarapi awalnya tepung rasa basket asih
di pangatriku akan nikah. Terima kasih lagi rapi. Amin ya robbal alamin, mugi Gusti natayung. Neng payungna kahandapkeun sakedik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wor, mangga sok awurkeun Bu. Wor. Wor. Awurkeun. Wor. Wor. Ah, sok saya bukan Bu. Saya bukan. Saeb, hok payung lah ka pinggir payung. Neng ngadeg cenah. Ngadeg. Terakhir di panganten. Etangan katilu katukangkeun nya. Serah ka neng. Aja urang ka ditu heuk ya teuing. 1 2 3 wor. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah, canak deui si neng na ka luhur.